zaman Abu Hanifah teh kapan aya jelema Suraih di zaman Imam Abu Hanifah teh sameme Suraih dijadikeun hakim teh aya hiji hakim sanggeus teh hakim jadi hakim ngan hakimna bisa disogok kabeneran aya hiji anak muda di pasar mamawa botol arak beureum eta nu weuling ngabayakeun arak beureum nyanakeun mamawa botol bae kieu dilaporkeun ka raja. Begitu dilaporkeun ka raja, ya kumaha putusan hakim? Silakan panggil ku hakim. Sidang. Begitu disidang, cek hakim, hasil daripada persidangan Anda harus diputus. Memutuskan, menimbangkan dan memutuskan bahwa Anda harus dihad. Sebab dengan dalil membawa botol arak merah. Ceriknya nak. Sebab itu botol teh sebenarnya menang meuli. Yang kebutuhan kecap di imah. Wari benang dilaporkan sebagian masyarakat sidang. Akhirnya kudu dihad. Nah, nyana minta tulung ka saha? Ya siga doa ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabb. Abdi meureun geus aya tulisanana persidangan ieu jatuh ka abdi kudu dihad. Padahal kan ieu mah abdi mah henteu nginum arak. Sakadar meuli botol geh jang keperligan di imah sapira botol. Tapi keputusanana seperti ieu nyanggakeun sadaya-daya Gusti. Begitu nyana ngadoa aya nu laporan masyarakat ka Imam Abu Hanifah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masyarakat aya nu diputus kudu dihad. Putusan daripada hakim coba tulungan. Kunaon masalahan cek Imam Abu Hanifah. Cek nu laporan nyana lantaran mama botol. Nginum arak tante. Henteu gan sakadar mama botol doang. Masya Allah cek Imam Abu Hanifah. Ngadoa ka di Imam Abu Hanifah. Ya Allah ya Rabb. Ieu kan salah ngahukuman. Ai ge nu nginum arak kudu dihad. Ai mama botol doang mah teu kanyahoan nginum masa kudu dihad. Sarita keneh Allah mere rahmat. Kajero qalbu Imam Abu Hanifah. Datangan, bela. Eta rahmat eta kos gitu. Langsung latang Imam Abu Hanifah kadinya ke tempat sidang. Sidang ulang kembali. Saya ingin mendengarkan. Wow, karena Imam Abu Hanifah mah atuh jelema terhormat. Kabeh dari yuk deui. Permasalahannya buka kembali. Dibuka seperti tadi. Kami mendapat laporan dari masyarakat bahwa orang tersebut membawa botol arak merah dan arak inilah yang paling dahsyat di dunia, sehingga putusan kami setelah mempertimbangkan dan memutuskan harus dihad dengan dalil ini orang membawa botol arak. Ngacung Imam Abu Hanifah, jangan sekedar dihad, ranjam, bunuh dia. Hakim kaget. Ngahulang, pan lebih dasar tamat. Bunuh, ranjam. Sebab dia sudah punya istri. Ranjam. Nu ngomong kabeh. Pan ranjam. Cek hakim teh coba saya ingin mendengarkan dalil-dalil ranjam. Begini Pak Saudara Hakim. Kalau dia sekedar membawa botol, botol adalah alat untuk arak. Sudah dihukumi had. Lebih baik dia diranjam sebab dia membawa alat vital. Dia membawa dakar, itu alat zina. Dengan dia membawa alat zina, udah aja ranjam. Kan belum ketahuan zinanya. Nah, kan dia belum ketahuan maboknya, tolol. Ah, bener gitu. Jadi membawa alat mah atuh sia ge diranjam ieu. Atuh pan jakar di bawah ku sia. Bah, dikumah bae pan. Nah, iya jago lah Imam Abu Hanifah. Sekarang ralat kembali. Jangan diputuskan di had. Cuma sekedar membawa alat. Kalau sudah terlihat bahwa dia mabok, ada tanda-tanda mabok baru. Kalau cuma sekedar membawa alat, kemudian dihad. Atuh urangnya mamawa dakar, iya paranti zina. Nah, atuh diranjam kabeh beak jelema. Etalah rahmat Allah. Masya Allah karim. Salamet eta jelema. Langsung pelukan jeung Imam Abu Hanifah. Horenganan waliullah. Etalah rahmat Allah. Nah.